aing. Misna. Heeh. Itu meuli. Isna. Eh, bisa wae Mang Yono. Balik nama guys, Mang Yono teh tukang ngurus. Ngana nama geus boseneun mending kena dagang bakso cenah. Dagang bakso mangeun guys, hiling-hiling bae ka unggul lembur, sok nempuan bujur. Pan pambelina teh da gareulis. Loba anu randa randa kolot nu pareot anu montok nu bahenol. Pepanggihan bae heur tapi ngurus ge sarua bae cenah. Lamun ngurus nu bahenol teh Mang Yono mah sok ngalamun. Ngalamun nyawang anu can kasorang dai ngurut nu montok dia si otong teh sok ngilu rewod. Kadang sok ditalian si otong teh kan kanu tihang da bisik sok papuket cenah sok aing ngurut teh Mang Yono teh bener hepranju gesang badag gesang lembut. Da ini ngali kutang morosot jeung kuat ka pakrong apa teh emang. Tuh kali yang tai cenah. Ampun, komo Mang Yono mengurus herang. Bitisna bodas, pingpingna ngagelempong, bujurna munuut, tonggongna aduh ampun ngabayang teh geus karep kemana karep. Geus teu inget mun kanu di imah mah jiga. Aing ngurut di pilihan bae hayang nu montok nu bodas nu bahenol bagian ini mambungeun Mang Yono mah jago lamun daekeun sen api-apina teh nuju repot. Aduh ampun Mang Yono syukur lah mun kena jadi tukang bakso da loba nu lapar aing geus bosen jadi tukang ngurut mah doakeun Mang Yono asta jingga teh hayang beungar deui. Ame bisa nyandung. Nyandung teh lain nyandung ka awewe da lah. Pilih mending nyandung usaha tambah sukses tambah loba. Ai ka awewe mah aduh lieur kan sirah. Mending heuh bibina lamun ngadukung nu baru ngadukung paling panci heuber kanu beungeut. Halal liber golongan randang jeung golongan seeng teh. Setinggal. Sebaliknya punya kadumahi bae hirup. Mahi cenah cukup segala aya nyampak senang pangan teu kakurangan. Mobil mahi. Cenah ceuk Mang Yono mah cenah hirup teh kudu loba bura bere. Insyaallah gentosna duitna saer teh. Pasti moal kakurangan sanang pangan, seubeuh dahar seubeuh udud jajan we dah ke situ Mang Yono nya. Dagang sing kabea ke